Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Saya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam salamina mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli man kasakur-sakur jalma sholat sholat si jalma muqtadiyan barina anut fi jum'atin dina sholat jum'ah au ghairiha atawa salian di sholat jum'ah. Allah yataqaddama kana yen ulah miheulaan itu si jalma ala imamihi ka imamna si jalma fil mauqufi dina tempat cicing. Wal ihrami jeung dina takbiratul ihram. Bal tabtulu balikah batal naon al muqarinatu ngabarengan fil ihrami dina takbiratul ihram. Wa tukrahu sadang dimakruhkeun fi ghairihi dina salian takbiratul ihram illa ta'mini kajaba dina amin. Tos di logat kitu. Urang suruhkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan oge kalancaran ka simkuring dina ngajelaskeun ieu makalah. Hadirin rahimakumullah, ieu pasal bade ngajelaskeun tentang syarat-syaratna ngamakmum. Syarat-syaratna ngamakmum eta mah ngamakmum dina salat Jum'ah atanapi dina salian ti Jum'ah. Redaksi kahiji yajibu alaman wajib kasakur-sakur jalma
sholat muqtadian nu mana eta jalma teh sholatna berjamaah anu ka imam berarti wajibna kasatama ka makmum wajib ka makmum tah ngamakmumna ka imam fi jum'atin eta dina sholat jum'ah au ghairihi dina salianti jum'ah naon Allah yataqaddama yen ulah mihlaan si makmum ala imamihi ka imamna si makmum wayahna nu ngaranna makmum ulah rek mihlaan ka imam ulah rek mihlaan berarti punten antawis imam jeung makmum kondisional mau imam ulah lila teuing ruku sujud nya ngan sujud terakhir mah sunat kada lila eta dina sujud terakhir aya keterangan disunatkeun lami makana sok aya nu lami ngadua doana naon nyungkeun husnul khotimah dina sujud akhir nas'aluka bi husnil khotimah disunatkeun ari lila teuing bisi ka makmum nu karolot sangkulun leres teh taroskeun ka Mang Sariman nyamannya man leres teh lamun naon sujud atawa piruku lila teuing cangkeul teh batasanana bacaanana salah sama roti tilu balik ulah gancang teuing disami kitu tah makana aya batasan bacaan salah sama rotin mah cek apa eta teh gancang henteu kendor henteu ruku babacaana tilu balenan sujud babacaana tilu balenan datu ku subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi jadi ku subhanallah oge atuh ku subhana rabbiyal azimi jadi ku subhanallah oge Allahu akbar subhanallah sami Allah liman hamidah subhanallah jadi ngareka mana gancang-gancang teuing makana tilu kalimah eta teh nya batas maksimal cekap eta teh gancang henteu oge kendor henteu wayahna nu ngaranna makmum ulah mihlaan ka imam dina naon fil mauqufi dina tempat cicing dina tempat cicing naon makan tempat berarti temen asa jajar ge kada aya naonan aya batasan makana lamun berjamaah Jumaah kami heulaan ka imam dina tempat cicing terjadi tak berjamaah batasannya sakit pan imam nya eta aya Jumaah belah dia coba ulah dicairkan kesimpulan kok di dia siapa sah sabab naon heulaan ka imam dina tempat cicing na makan dina makan kada naon kada aya pengkeren imam tempatna kitu tah ayo ngaroskeun Pak Ustaz cenah ayo berjamaah osok jiga catur cenah kan imam di dieu saya makmum di dieu makmum di dieu di tengah jadi katarukan tek tek nya nya da kada dijajasa jajar jadi si makmum kada anu dipangkal teh sajajar tiluan teh ulah beda-beda naon posisi kana lainnya ulah beda-beda posisi eta ge kemeulaan ka imam dina tempat cicing jadi pengkeren ngan supados aya naon aya katartiban nembe aya disebat naon sop naon ari sop teh jajaran lawan bahasa Sunda naon sop angin sayur sop ya sayur sop bahasa Arab sop teh jajaran makanya aya we jajaran tah
aya jangan batasi imam jeung makmum adek. Punten para bapak, para pemuda, perkawis jajaran Kangjeng Rasul menetapkan kanggo sahabat mihrab tertentu ngalangkungan kocok lotre margi sahabat sadayana hoyong jajaran kahiji, hoyong jajaran payun Pak, pahalana jalmi berjamaah di jajaran payun agung Pak. Sahabat hoyong kahiji sadayana Pak, kumaha ieu Rasul memutuskan kebijakan akhirnya nami-nami sahabat sadayana dilebatkeun sapatos kana naon, kana gelas, kana wadah lah, dina kertas giringkeun asupkeun sadayana tutupan jajaran kahiji sabaraha jalma tah kocok tuk keluar kahiji Pak Lurah Al-Mujahidin jajaran kahiji tah berarti kudu kahiji tah beres kahiji jajaran kadua tos diputuskeun ku Rasul kitu Pak, menerima Pak keputusan dari Rasul sahabat sadayana numawi aya tempatna masing-masing disebat mihrab Abu Bakar, mihrab Umar, mihrab Utsman, mihrab Ali, mihrab Zaid bin Haris. Seueur istiqomah jantan dina eta tempatan mihrab Pak. Dugi ka cicingna oge, dugi ka wiridanaga di dinya para sahabat teu ulah alih Pak. Jadi istiqomahnya luar biasa, tempatnya di dinya kami berjamaah di dinya, baru berjamaah wiridan di dinya. Ka eta ulah mihelaan ka imam dina tempat. Bila mau kopi maksa tempatna ulah ngalangkungan imam pada pangkeren imam tah aya we naon jajaran Pak. Kumaha lamun sabaris jeung imam di tengahna aya wala tadulu musawiyanhu lakin hatuqlahu aduh dimakruhkeun lamun sajajar jeung imam mah jadi sajajar jajaran jeung imam kita dimakruhkeun wa tafawutu fadilatul jamaati wa hiya as'ab wa isina darajatan, maka gugur derajat berjamaah 27 lamun eta si makmum jajarana sareng imam gugur jajarana 27 derajat. Masya Allah ngan ari henteu batal mah ngan makruh bari pahala 27 derajat lesot gugur tah geus aya jajaran masing-masing tah eta tempatnya ngan wayahna ulah warang leusian jajaran anu kadua salagi jajaran kahiji acan pinuh barudak tah sok pusing ge nya barudak arep jajaran kahiji teh kok yang ditukang acan pinuh ge nya jajaran deui coba saran ke para pemuda, ke para sepuh sok ngalawan yang dicarang teh kalapung we geus satunya pemuda barudak begitu jadi mun yang di dieu cenah kitu barudak kepada hari Allah ya Karim ai sepuh mah moal aya ulah warang ngeusian jajaran anu kadua salagi jalan kahiji acan pinuh teruskeun wal ihrami jeung ulah nabarengna dina takbiratul ihram tulur tengahna payah rumu takdimu ihramihi
ihrama imamihi. Nah di tengahna aya maka haram ngaheulaan takbiratul ihram nasi makmum karena takbiratul ihram nasi imam. Bahasana haram atuh kumaha bal tabtulu balitah batal eta si makmum lamun ngabarengan takbiratul ihram imam. Tah dina naon dina takbiratul ihram jadi batal ngabarengan teh saha si makmum. Ari imam teh batal. Imam Allahu akbar bareng jeung makmum bareng Allah. Tah nu batal mah si makmum takbiratul ihramna sabab ngabarengan ka imam. Saena kumaha? Imam beres sokna lapan akbar disusul ku makmum hamzahna lapan Allah gitu. Itu utawi berjamaah. Jadi pas komat geus ngajalajar alhamdulillah. Tongkong we duranya dalarukan. Tapi pas komat geus ngajalajar alhamdulillah dia tah. Imam beres takbiratul ihram rona lapan akbar buburu susul ku makmum hamzahna lapan Allah Allahu akbar tah eta. Jadi lamun si imam ngabarengan takbiratul ihram nasi makmum batal. Berarti lamun batal si imam dituliskan salatna sah teu? Teu sah. Komo lamun miheulaan cacat ngabarengan oge batal, komo lamun miheulaan lamun dina naon? Lamun dina takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kumaha dina salian takbiratul ihram? Ngabarengan dina ruku Allahu akbar, sujud Allahu akbar ngabarengan. Tah teraskeun dina keterangan kitabna wa tuqru dimakruhkeun fi ghairihi dina salianti takbiratul ihram. Makruh makmum ngabarengan imam dina salianti takbiratul ihram. Aya deui patangana wa tafawutu fadilatul jamaah. Aduh tah gugur lesot ganjaran berjamaah na si makmum ngabarengan ka imam dina salian takbiratul ihram. Makruh bari moal meunang ganjaran 27. Ulah ngabarengan geus nyantai nya teh nya. Aduh geuningan ari ku katerangan mah beurang nya kadang-kadang eta teh pagawean urang geus salat terus teh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ta eta gambaran aya makruh aya haram. Aya deui ngabarengan ka imam teraskeun illa ta'mini kajaba dina ngaos amin. Eta mah naon dina amin mah ngabarengan hukumna sunnatun eta sunat.
illa tamini fa inal muqarinata fihi mandubatun. Dah aya dina keterangan tengahna lamun ngabarengan si makmum kasih imam dina amin eta mah hukumna sunnah. Berarti akhirnya hiji aya haram, kadua aya makruh, katilu aya sunnah ngabarengan ka imam. Nu haram mana? Ngabarengan ka imam dina takbiratul ihram. Anu makruh ngabarengan ka imam dina salian takbiratul ihram. Anu sunnah ngabarengan ka imam dina ngaos amin. Eta teh Pak lamun kerja di santri baheula ku ajengan cirian sia keterangan kieu teh sok hese neangan dalilna teh cenah. Carian ku santri teh tah cirian penting sabab ieu nya. Penting dicirian ngabarengan ka imam aya 3 hiji aya nu haram gambaran dina anu kadua aya nu makruh katilu aya nu sunnah tah. Jadi amin mah pasane jang imam hungkul kade sare jang imam hungkul imam ge kedah imam ge sunnah naos amin bilih eta ghairil maghdubi alaihim waladdallin makmum reang amin ai mah imam cicing moal meunang ganjaran imamna tah aya deui ghairil maghdubi alaihim waladdallin makmum caricing imam amin aya nu kitu deui imam jeung makmum duanana eta mah sunat Pak. Lain jang makmum hungkul, lain jang imam hungkul, tapi jang makmum jeung jang imam maca amin mah kade. Makana makmum ulah korek, ulah ngabetem. Suaraan kaluarkeun ayasma'a nafsahu sing kadenge kusorangan kaluar bahasa amin. Tak kadenge. Ari kieu mah suaraan aya suaraan anu meunang ganjaran sunnah ai ke mah moal meunang ganjaran suaraan mah ayasma nafsa sing kadenge ku nyalira ghairil maghdubi alaihim waladdallin ngarehap rabbighfirli amin asa ngeunaheun lamun bari imam jeung makmum leres teh kompak ngan asa teh ngeunaheun ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli oces amin rek bawa terempe coba nah kaluarkeun amin nah sunnah sunnah teh di mana dipidamel meunang ganjaran di mana dikantonkeun moal disiksa meunang ganjaran lamun diobrolkeun dikaluarkeun bahasa amin tah eta sunnahnya wae tamahnya amina nya kada ana panjang mina oge panjang ulah panjang jadi min pondok jadi kumaha amin kadengeun kumaran amin naon sakitu nya da aya deui naon amin ulah amin mugi Gusti na ijabah kana doa abdi da Rabbik firli aya neroskeun abdi Pak Ustad apa lobaan ya dan salat berjamaah teh ay Rabbik firli majang sorangan non hartina Rabbik firli Rabbi duh pangeran abdi igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi berarti kasorangan Rabbik firli mah apaan ari imam jeung makmum teh loba makmum teh nah henteu naon Rabbik firlana tapi Rabbik firli naon jawabanana dina Fathul Muin
tabiun ala fi'lin Rasulillah sallallahu anut kana padamelan Kangjeng Rasul akiba waladhdallin rabbig firli dina patungin jilid kedua samada ngaos waladhdallin Rasul ngaos rabbig firli nah eta jadi anut nuturkeun kana padamelan Kangjeng Rasul nyeras da seueuran rabbig filana ngan da Rasul oge rabbig firli tah eta Pak ngangge rabbig pilih mana teu ngangge rabbig pilih ge teu naon da duanana ge salat nu make rabbig pilih salat anu teu make rabbig pilih salat ngan kudu make ilmuna nu maca rabbig pilih oge kumaha ilmuna ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbig firli salah nah bisi disangka akhir ayat Fatihah rabbig firli ghairil maghdubi alaihim waladdallin ngerenghap rabbig firli tah gitu aya renghapan Pak aya renghapan sabada ngaos rabbig firli aya nu teu ngangge atuh jauh naon nu ngangge ka sawios-wios sawi geuna ge Pak waya rumu sareng haram takdimuhu ngaheulaanana imam biruknin fi'liyin dina tengah nama birukna ini aya di sini birukninnya biruknin ku hiji rukun anu bangsa pagawean wakatulu birukna ini bahkan jadi batal ngaheulaan imam kedua rukun bangsa pagawean oh nya wayah rumu haram temenang ngaheulaan makmum kasih imam birukin fi'lin tamin sampurna kaan roka'a wa rofa'a wal imamu qaimun seperti ruku ari imam acan ruku nangtung keneh tah eta naon milaan ku sarukun warofa al imamu qaimun tah imam masih kene nangtung ai si mamum geus naon ruku tah eta teh kenging Pak haram batal mah henteu ai kusapa rukun pagawean hiji mah ngan lamun birukna ini miheulaanana kudua rukun anu bangsa pagawean nah eta mah jadi batal geuningan tadina keterangan kitab jadi batal lamun si makmum mihelaan ka imam kudua rukun bangsa pagawean aya fi'liya ini tegasna dua bangsa pagawean walau ghair tawilaini sanajan henteu pararanjang karukuin wa tidalin sapertikeun miheulaan si makmum kasih imam dina ruku jeung dina i'tidal imam can ruku makmum geus ruku imam ruku makmum can i'tidal imam can i'tidal makmum geus i'tidal
bakal eta masna lamun kedua rukun bangsa pagawean lain bangsa ucapan tapi bangsa padamelan tah wa kadza jeung nya kitu deui atahiru ngahirkeun ngabedaan si makmum ala imamihi ka imam bihima kedua rukun atanapi nyulayaan ngabedaan dina dua rukun makmum imam ruku si makmum can ruku imam itidal si makmum kakaret ruku ta eta naon ngahirkeun ngabedaan sami Pak dana mina imamah kudu anut kanu jadi makmum kudu anut kanu jadi imam aya komando ku takbir intikal Allahu akbar wayana kedah nuturkeun imam ngaranna berjamaah runtuh hiji runtuh kabeh eta mah aya komandona ti sahati imam para bapak di dieu tah urang kenging fadilah berjamaah 27 teh kedah uninga kumaha lah berjamaah kenging fadilah 27 teh dalam ngabarengan jeung imam berjamaah jeung imam moal meunang fadilah 27 na ge ngabarengan mah tuh jadi aya kriteria-kriteriana 27 derajat teh kumaha berjamaah jeung imam ari imam teh nanggung kanu jadi makmum aya makmum teu kabul maca Fatihah ku imam ditanggung imam ruku miluer ruku si makmum oge ta eta Pak naon raosna berjamaah teh Pak aya nu nanggung jawab berarti imam kudu jadi ahli kana nanggung jawabna eta ilmu dina bab berjamaah eta wa kadza atakhiru al-udya bihima li ghairi udnin cekapa tos isya. Alhamdulillah para bapak para pemuda sadayana pangosan rutin nembe aya di kawitan alhamdulillah kompak Pak kompak asal nembe simkuring Pak pangosan ngawitan aya 60 urang ditajong nolna ditajong nolna Masya Allah acan areningan Pak Ustaz nah alhamdulillah Pak sabada urang ngalaksanakeun ibadah saum tarawihna oge berjamaahna qabliyah ba'diyah witirna oge ngaos Qur'anna urang dipercanten keneh lebat kana sasi Syawal Pak urang manfaatkeun ieu kesempatan dina sasi Syawal Ramadan anu dipidamel kurang ibadah keras ke dina sasi Syawal pangosan rutin tos dikawitan alhamdulillah mudah-mudahan urang dipapreun istiqomah ku Allah Pak tiasa halalajir mengpeung dipercaya keneh ku Allah mengpeung Allah mikanyaah keneh ka urang para bapak para pemuda sadayana hapunten simkuring ngiring ngomongkeun Pak ai tahun kamari mah Pak abdi teh rada naon rada tenang margi aya nu nabung tahun kamari mah kurban teh kirang 2 langsung haita keneh jadi aya nama teh aya nu nabung Pak kurban teh teu aya nu nabung asli aduh bingung abdi ngalobi nya alhamdulillah kenging salapan jalmi Pak berarti lamun hayang 2 sapi teh kirang 5 nyungkeun bantosanana mangga bilih aya keluarga urang dulur urang tebi bilih bade ngiringan mangga diantos Pak ulah dugika tina 2 jadi hiji ulah Pak 5 jalmi deui kana 2 5 jalmi deui kana 2 Pak teh ayeuna ku abdi teh dicanten naon sababna meh tenang Pak kondisi ekonomi rada rubet ayeuna teh tapi
tengah jadikan halangan jalmi ahli ibadah ahli kasayan mah Pak Ustad abdi hiji alhamdulillah jantan aya 5 deui Pak sok mangga bade nyarios ka PDKM ka RT ka RW ka abdi mangga 5 jalmi deui Pak hayong aya 2 deui abdi ge Pak nya ulah dugi ka teu jadi 2 aduh isin Pak asli kangge urang-urang keneh kasayanana leres teh aya hadis jalma gaduh resiko biaya aya langkung tina biaya sadidinten eta langkung teh dikumpulkeun tiasa diangge kurban tapi teu dipake kurban Rasul dugi ka naon ngusir fala taqrabanna fil musolli anjeun ulah deket-deket tina tempat salat kaula anjeun teh mampu kurban tapi teu kurban cenah diusir ku Rasul dina tempat salatna. Masya Allah tasien ku eta Pak ya mudah-mudahan aya lah pidualnya duan abdi ngalobi ka PRT jeung batasna kasadayana mangga bingung abdi oge atuh da nyalira jeung pun anak kawitan aduh nabung mah tenang Pak aduh raosen aya gampil aya ayeuna mah 5 deui riweuh Pak ya mudah-mudahan sadina waqtasna aya piduanya pidoa di sadayana. Hadirin rahimakumullah rupina cekap pangaosan dina wengi ayeuna mudah-mudahan ieu keterangan aya manfaatna laresna tina keterangan agama upami lepatna tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun kurang sadayana mangga urang pungkas ku aosan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah rabbin fa'na bima alamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa sal jasad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.